Enggak lah, aing mah lieur ngobrol jeung kamu ya. Okay, let's go. Ya imam berusia sanadi. Iya tidak euy. Cekolot mah lamun nyebor pepelakan kita kudu bari sholawatan meh cepet tumbuh lah. Ieu sugan we pepelakan cepet tumbuh ngagerdean. Kenaon ya? Mam, biasa ya keur akrobat. Abelehna aing keur naon? Sidi keur nyebor. Dasar baterai alkalin cia. Ya santai we atuh. Urang mah mangan basa-basi hungkul nel. Maneh rek ka mana ki, Mam? Heueuh ka dieu heula atuh, manehna naik heula. Oke lah, tuh Mam urang naik heula ayeuna yeuh. Nel, kinaon eta? Iya mah, Mam, saiki domba. Sia cager nel minuman ceki domba. Ari sia baterai alkalin. Jadi kita jeung nyebor pepelakan supaya subur, cenah halus. Ciki domba mah jadi pupuk cair. Pinter oge nya. Atuh Mam, kanel bung kanel. Soal racikan ciki domba jeung pepelakan mah harapalah. Tanyakan saya kepada saya. Aduh, liur anjir. Api asmara yang dahulu pernah membara. Anjir, tanya halangan pisan ieu jelema. Tadi sia yang digablok gua aing, ha? Mampus loh, bonganya menghalangi jalan Yong Markiong. Api asmara yang dahulu pernah membara. Segar. Fly, mah fly. Hari ku aing yuk deui biar tambah fly. Jik. Nah, atus sada euy. Alah, geningan beak si goblok. Kita kudu dengan memangsa ieu mah ye. Me tambah fly. Ya asmara yang dahulu pernah membara. Sebagai siuman yang menggema. Wah, itu aya mangsa euy. Ku aing sampeurkeun lah. Mun macam-macam ku aing didodet lah. Apa ieu kawasan saha? Kawasan ieu Eong. Aing sampeurkeun sia. Aduh, mana minuman aing ya. Anjir, Mam. Si Keong tuh keur mabok, dia nyamperkeun tingali. Heueuh nya biasana mah lamun Mang Eong kitu sebentar dulu. Kenalan nih dia mane euy. Kereunian orang jeleknya. Si Keong tingali koplok pisannya bibir tengah cap pisan sakitu beungeutna cigebruk. Naon sia bangke dinosaurus, ha? Naon cepruk naon sia ngomongkeun aing, ha? Teu apa sia aing teh saha di dieu, ha? Mangane, neng ngomong teh jadi Mang Eong edan kok. Sia deui bangke cucurut, ha? Cek macam-macam ka urang. Ka dieu maju dua nana, ku aing rengkepkeun geura.
Terus ayeuna mah daripada kamu dan kamu. Saha ngomong hiji deui teh Mang Eong, da urang mangan duaan tadi oge. Nah, aing atawa sari anu mabok teh, ha? Pan geus bogo ieu aya balad maneh hiji deui, ha? Kamu dan kamu. Geus ayeuna mah aing hayang mabok deui tanggung ya. Eueuh atuh Mang Eong duitna ge teu boga. Iya deui meuneh nyuruh pisan. Beungeut ruksak. Uang belangsak. Mending aeh weh. Kamu dan kamu. Ngomong-ngomong, maneh lidah dia ke maraboknya. Wah, aing bejakeun sia kakolot maran. Saha nu mabok Mang Eong? Oh, Mang Eong masuk ka mana wae ai teh ngomong teh lah. Geus lah tong loba bisa ngeles. Hari ieu naon, ha? Da engge apal ieu minuman, ha? Nya minuman Mang Eong kitu piraku. Padaharan mah sidik minuman ieu teh. Geus lah lieur. Ngarobrol jeung nu marabok mah ieu minuman keur urang. Entong Mang Eong deui mah lain minuman nu kabeukina Mang Eong. Dia ke jujurut loba lapisan sia. Geus nya tong marabok cukup Mang Eong saja yang mabok. Kamu dan kamu jangan mabok-mabok. Mang Eong entong duh. Mane cucurut meni mang perang pisan ah. Aduh kacau aing mah euy sieun minum si Eong makanya eta mah ciki doma. Bae atuh cing weureuh we itu Mang Eong ngopi ciki domba. Geus lah aing mah lieur ngobrol jeung kamu ye jeung kamu ye. Koplok oge tah tiluan kunyuk-kunyuk diajar marabok tapi kan baelah nu penting aing bisa nyambung lagi pelan. Anjir saudak meulina di mana euy minuman. Duh mantap kieu. Tuh, Mam, tempo kalah diinum cek aing oge. Bae antep nel tempi ka mana eta Mang Eong. Bae sia teh baterai alkalin. Mun Mang Eong nepikeun ka modar gara-gara nginum ciki doma racikan aing, bisa-bisa aing asup buser atuh. Mang Eong. Nah, anjir kabeneran deui panggih maneh. Udang nanyakeun euy. Maraneh meuli minuman ieu di mana euy? Ieu Mang Eong semakin pelan. Lebok tah modar lah nguyup ciki doma hayu 5 menit lah antep. Mana cucurut pameulikeun deui cai nu kieu euy. Di mana ieu meulina euy? Duh pokona mah play pisan. Heeh, engke dipangmeulikeun 2 dreum wae malah. Orang campuran dosis nama keciki ini urang rame beki plat.